Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kelas hiji anu karasep jeung gareulis kumaha sadayana damang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna patepang deui sareng Bu Agni dina pangajaran bahasa Sunda. Mugia urang sadayana masih dipasieun sehat sareng semangat. Nah, dina dinten ieu urang bade diajar ngagunakeun kalimat pananya atau kalimat tanya. Naon sih kalimat pananya teh? Kalimat anu digunakeun pikeun nanya, kalimat yang digunakan untuk bertanya. Aya 5 kecap pananya, nyaeta naon, harina apa, saha siapa, di mana, iraha artina kapan, dan kumaha artina bagaimana. Contoh kalimat pananya. Di dieu aya Edo keur meuli buah di pasar poe Minggu. Edo membeli buah di pasar hari Minggu. Kalimat pertama yang akan kita gunakan yaitu kalimat naon. Naon anu dibeli ke Edo. Apa yang dibeli sama Edo? Apa? Buah. Nu kadua contohna sami. Urang ngagunakeun kalimat di mana. Di mana Edo meuli buah? Di mana Edo membeli buah? Di pasar. Edo keur meuli buah di pasar poe Minggu. Nu katilu masih ngagunakeun Edo keur meuli buah di pasar poe Minggu. Iraha Edo meuli buah di kapan Edo membeli buah? Edo keur meuli buah di pasar poe Minggu, berarti poe Minggu, hari Minggu. Nu terakhir nyaeta Edo keur meuli buah di pasar poe Minggu, ngagunakeun kalimat pananya saha. Saha atau siapa? Saha nu meuli buah? Siapa yang membeli buah? Edo. Iya, pinter. Hatur nuhun panginten sakitu Bu Agni dugikeun, punten samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.